Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, ini kesempatan insyaallah badeng lajengkeun deui hanca kitab Fathul Ijar. Mudah-mudahan aya lindungan sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Qala syaikhul mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa ammadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Buka halaman 5 bagian bayanul kharsi wa asrari awqatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul kharsi ari ieu eta babuat martelakeun bercocok tanam. Wasuri awqati sareng pirang-pirang rahasiana waktuna itu kharsi bercocok tanam. Jadi bercocok tanam ngaladang gitu. Jadi si rajul bogan ladang eta nisa. Nah, bagaimana menceritakan mertelakeun bercocok tanam sareng rahasiana dina waktuna itu bercocok tanam gitu. Ilam kudu kanyakeun ku anjeun annal maqsuda kana sanyana anu dimaksud al-'azama anu agung minan nikahi tina nikah eta ta'budu ibadah wa taqarrubu sareng gawena kadehas wa itba'u sunnati rasul sareng mengikuti tapak lacak atau pasunatan kanjeng rasul wa tahsilu walad sareng hasilkeun kana budak wan nasli sareng katurunan li annabi tetap sanyana itu tahsilul walad atau nikah naon baqaul alim netepan alima baqaul alami netepna alam dunia nawan baqaul alami netepna alam dunia wan tidomahu sareng nyusuna alam dunia wa bitarki sareng eta tetep tinggalna itu nikah wa ihmali sareng nyuwungkeunana atau nguruhkeunana itu nikah naon horobahu ruksakna itu alam dunia wala rosau sareng hancurna leburna itu alam dunia ku tetepna ayeuna nikah eta jantan ngahasilkeun keturunan sareng tetepkeun alam dunia namun tayana nikah mah atau tos pasti teu aya keturunan sareng teu ngahasilkeun pirang-pirang budak engken gitu ku syariatna janten ku ayeuna nikah teh bakal ngalanggengkeun jeung nyusun alam dunia gitu. Wa ma'lumun sareng eta dikanyahokeun anahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta layah sulumun teu hasil naon al-hasadu panen naon al-hasadu panen illa bin saril bidri illa binasril punten illa binasril bidri angin nyebarkeunana bini tamun ngahasilkeun eta si panen teh lamun urang katanen sawah moal ngahasilkeun panen lamun henteu nyebarkeun bini gitu. Kitu ge si rajul menghasilkeun anak lamun teu nyebarkeun bini di itu si jawajah gitu. Kotrotan pasorot waladan saur mah sakeclak bakal ngahasilkeun anak gitu. Eta mah siiran ieu lah. Tanya laman genep buka. Tadi naon tadi? Illa bin saril bidri angin nyebarkeun binih. Di mana nyebarkeun binihna? Alal ardi dina taneuh. Awalan mimitina waharsiha sareng ladang milikna itu si dina ladang milikna itu ardi dan miliknya waharsia sareng dina ladang melakna itu dina ardi nang taneuh teh
Wajar'iha sareng nangdurna itu dina bumi bitorkin kalawan pirang-pirang jalan wa kaifiatin sareng pirang-pirang tata cara tingkah tata cara maklumatin anu dikanyahokeun ing dal palahi mungguh para patani wang tidoril madadi sareng nunggu mangsana anu lila illa biduwis solahi nepi ka pertelana alusna wa kadalika sareng eta nya kitu deui itu layah sulul hasodi menghasilkeun tadinya menghasilkeun naon saurna teh sulul hasodi menghasilkeun teu hasil eta panen layah sulu moal hasil naon al waladu budak syariatna gitu kan wa naslu sareng keturunan lamun teu nikah illa bibasi bidri zauzi angin kalawan nyebarkeun nabinihna suami itu si jawaz ala mazruatihi kana tempat pepelakanna itu jawaz gitu geus nikah makan gaduh tempat pepelakan atau si jawaz teh nyata si jaujah teh ya pergauli dengan sae gitu sesuai tuntunan syariat Kanjeng Rasul sareng Allah gitu. Wajar anti sang tegasna tempat tandurna itu si jawaz allati anu hiya anu ari itu majra'atihi eta jawzatuhu pamajikan itu si jawaz wa halailatu sareng pamajikan halalna itu si jawaz qala ngadawuh qala Allah taala ngadawuh Allah taala nisa'ukum kharusul lakum fa'atu warasakum anni syi'tum nisa'ukum ari pirang-pirang awewe aranjeun kabeh eta kharusul lakum kaya ladang harsu kaya ladang laku manfaat kepikeun aranjeun kabeh fa'tu maka kudu ngadatangkeun aranjeun kabeh rasakum kana ladang-ladang aranjeun kabeh annasyiatum sakumaha karep aranjeun kabeh dina kumaha wae carana aranjeun kabeh hok gitu kan geus nikah mah ladangna manfaatkeun dengan sae ngadatangkeun aranjeun kabeh kana ladang-ladangna aranjeun kabeh si jaujah teh peti suami sing saya sakumaha karep bae kira hawae barang penting rek esuk-esuk rek sore tangkeun kita perlu jadi dibahas naon wae anu waktu-waktu anu sae pikeun jima oge waktu-waktu anu awon dia dipake jima gitu. Nah ini menurut para ulama gitu tapaul kepada ulama kepada sae kumaha karep anjeun kabeh gitu kan. Nah seksiran Jawa banyak ing dalam loket kang kaya batok purune kan nikmat akhir ngajeng jehe eta mah seiran Jawa sawarpun guru nya tah nu halal nanti yang halal tas endak yang haram tas endak yang halal maka hok narika manusia untuk ngaguguh hawa nafsu untuk puguh gitu kumaha bae carana cenah mah gitu kan rek cara ajul gedang rek garaya menyelam atau rek bangkong sapintrong itu posisinya teh naon sakarep marane kabeh kena gitu kan qala Allah taala ngadawu Allah taala atos tama bagian eta wa qaddimu kadang ngalakeun aranjeun kabeh li angpusikum pikeun pirang-pirang awak-awakan aranjeun kabeh al ayah kudu maca anjeun kana pirang-pirang ayat wasababu nuzuli sareng ari sabab nuzulna hadhil ayati ieu ayat teh annal muslimina kana sanyana pirang-pirang jala muslimin kabeh eta qaulu ngucap muslimin inna sanyana abdi sadaya nati eta ngajim abdi sadaya anisa ka pirang-pirang awewe barikatin bari pirang-pirang anu sariku cenah wa qaimatin sareng pirang-pirang anu ngadeg wa mustalqiyatin sareng pirang-pirang anu nangkarak wa mim baini aidihinna sareng dina antara hareupeun pirang-pirang itu nisa wa min khalfihinna sareng ti tukangan itu nisa ta asbabun nuzul teh sanyana
si muslimin kabeh ngarucap cenah kuring ngajima awet teh ti arah mana bae gitu kan ya, entes tina satu posisi bae nya tina sariku kuring ngadeg atau nangkarak di antara hareupeun pirang-pirang atau taruh kagin torojo bada ayyakuna sabadayan kabuktosan al-ma'tiyu anu dijimana eta wahidan anu sahiji dijimana mah eta sahiji liang eta gitu kan haram nu liang pangker. Jadi asalkan kumaha bae posisina masuk nama kana sahiji eta si parjina awewe gitu loket godeg teh teu meunang kana sanes kudu meunang ka pangker haram ngawati ka pangker gitu asalkan anu sahiji di mana teh gitu. Terus sabab nunjukna ayat si Yahudi muncul, si Yahudi datang. Faqalat maka ngucap sahal Yahudi orang-orang Yahudi, ma antum teu ari aranjeun kabeh eta illa amsalul bahaimi angin sapertikeun pirang-pirang sato cek si Yahudi teh. Wah, marane juga sato cek si Yahudi teh. Di mana bae atuh cenah. Lakunna moga-moga abdi sadaya natihimna ngajima abdi sadaya cek si Yahudi ala khayati wahidatin cek si Yahudi mah tingkah nu sahiji terubah-ubah wa inna lanajida sanyana yakin nemu abdi sadaya cek si Yahudi teh fit Taurat dina kitab Taurat anna kulla ityani sanyana sa kumaha ngajima sakumaha sabab ngajima atau ngalakui cenah sananya sabab-sabab ngajima saban-saban ngajima si Yahudi tu tia anu didatangkeun anisa'i pirang-pirang istri goirol istilqoi salianti nangkarak cenah. Jadi si Yahudi mah sahiji we posisina teh kitu eta danisun kokotor dia teh indallahi munggu Allah faqadaballaha maka ngabohongkeun saha Allah Gusti Allah al Yahuda ka orang-orang Yahudi. Fa fi hadhil ayati tetap dina ieu ayat jadi ku Allah ge dikeun jadi hok we gitu kan ulah kawasi Yahudi dina satempat we dina saposisi bae gitu sing aya variasina teh gitu. Fa fi hadhil ayati tetap dina ieu ayat dilalatun ari nuduhkeun alal jawazi ityanir rajuli kana meunangna ngalekui na hiji si lalaki ngalekui teh ngajiman hiji si lalaki jawazatahu kapamajikan itu si rajul ala ai kaifiyatin netepan kumaha bae carana kumaha bae kaifiyahna warin sareng tingkahna sa anu karep itu si rajul min kiamin misalna nangtung yo wa qudun cenah diuk was bangkong sapintrong gitu kan wastil qoi sang nangkarak cenah kan gitu kan wa min ayyi jihatin ti mana bae arah-arahna sya'a anu karep itu si rajul min fauq tibal hur cenah wa min tahti jeung ti arah-arah handap pamajikan wa min waroi ti arah-arah tukang pamajikan wa min qadamu sareng ti hareupeun pamajikan bebas di mana wae wa fi ai waqtin di anu kumaha bae waktuna syaa karep itu si rajul pilih di peuting wanari jeung ti barang gitu ba'daan kana sabadayan kabuktosan itu ityanir rajuli atau ngajimana itu si pamajikan gitu pisimai wahidin dina kumpalan dina katup atau dina liang anu sahiji aku mau bae carana asal anu sahiji haram kana pangker gitu kumaha arah bae iraha waktuna bae nangtung jual gedang beureum ni lembang sapintrong naon bae carana ok bae bebas cek si Yahudi mah tadi kan sahiji nya gitu entek ke di kapayuna ngabahas bagaimana waktu-waktu nu sae bae kan ngajima oge waktu aku anu awon di angge jima gitu nah mudah ada manfaatna cek kita bantu ya sakapiatur mudah-mudahan sing aya dina magfirah sang ridwana Allah Subhanahu wa taala dilajengkeun ka dina bagian kaopatnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.